Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, nepangkeun simkuring wasta Kenya Solusiwari, pembimbing literasi di SMPN 2 Cileunyi Kabupaten Bandung, Subrayon 5. Dina danget ieu, simkuring bade mintoenkeun hiji dongeng anu judulna Asal Usul Talaga Warna. Anu kainspirasi ti carita rakyat asal Kalimantan anu judul Batu Menangis. Nah, pamirsa, kumaha carita lengkapna? Mangga wilujeng ngadangukeun. Asal usul Talaga Warna. Di zaman baheula, di hiji desa anu kakelah Desa Kahuripan, aya hiji randa anu ngaranna Mak Padmi. Umurna nincak ka 50 taun leuwih. Mak Padmi boga budak awewe hiji anu ngaranna Sekar Laras. Salaki Mak Padmi geus lila tilar dunya keur maksa budakna leutik keneh. Ku kituna, keur nyukupan kabutuhan sapopoe, Mak Padmi sok barang siar nyiar suluh ka leuweung, tuluy suluhna dijual ka kota. Mak Padmi nyaah pisan ka anakna Sekar Laras, anak hiji-hijina. Saking kunyaahna, sagala kahayang budakna teu weleh dicumponan. Antukna, Sekar Laras jadi budak anu manja, ogo, jeung kedue. Manehna taradek mantuan pagawean indungna samisah sasapu, beberes, jeung sejena. Sapopoena ulin wae jeung babaturanna. Poe ganti ka bulan, bulan ganti ka taun. Sekar Laras tumuwuh jadi wanoja anu geulis ka wanti-wanti. Anjakal kalakuanna tetep jiga baheula nyaeta kedue taradek mantuan indung. Sapopoena saukur dangdan jeung ngarias diri. Kagelisan Sekar Laras geus jadi bahan carita di Desa Kahuripan. Loba anu muji kagelisanana. Teu saeutik oge jajaka anu neudeun katresna ka manehna. Tapi Sekar Laras teu hayang narima cintana. Kulantaran ngarasa pamuda desa teu sapadan jeung manehna. Manehna miharep boga jodoh anu beunghar leuwih ti marenehanana. Nyata, puja-pujian geus ngajadikeun Sekar Laras gede hulu tur sombong. Hiji mangsa, Mak Padmi rek indit ka kota keur ngajual suluh. Sekar Laras ngarahi ka indungna hayang milu. Mak, Sekar milu ka kota. Sekar bosen di imah wae. Sekali-kali hayang ningali kumaha kaayaan kota. Mak Padmi ngarasa heran. Tara biasana Sekar hayang milu ka kota. Tapi kulantaran kahayangna keukeuh, akhirna Mak Padmi nurutkeun kahayang anakna. Isuk-isuk manehna indit ka kota. Sekar Laras leumpang ti hareup. Bari leungeunna nyekel tungtung samping nu agupay ka handap. Sieun kotor kana taneuh. Indungna leumpang ti tukang bari manggo suluh nu rek dijual. Mak Padmi beurateun pisan nganggo suluh nu sakitu lobana. Tapi Sekar Laras teu malire. Mak, ganjangan atuh leumpangna tong jiga keong. Kaburu panas yeuh. Sekar Laras nyarita ka indungna. Bantuan atuh emak. Sekar, sawareh bawa suluhna. Ame emak teu berat teuing. Jadi urang bisa gancang nepi, ceuk Mak Padmi. Ah, mun mawa suluh mah, engke bisa rusak kulit Sekar. Bawa kumaha we sorangan, ceuk Sekar Laras bari terus leumpang. Mak Padmi ngasa ukur bisa ngusap dada, ningali kalakuan anakna jiga kitu. Manehna tuluy neruskeun lalampahan. Di tengah jalan, manehna ngaliwatan kampung sejen. Di dinya Sekar Laras pamprok jeung dua pamuda nu keur ngaliwat. Kadua pamuda tadi kakaji ku kagelisan Sekar Laras. Salah saurang pamuda nyarita. Neng, ari eneng teh saha? Kawi ti mana? Asa nembe ningali bidadari nu geulis jiga eneng halengkung ka dieu? Ngandengi pujian kitu, hate Sekar Laras bungah ka bina-bina. Kahayangna
Yen batur kataji kagelisanana kalaksana. Dan memang eta tujuan milu ka kota yang dipuji ku batur. Beri seri-seri pork teh. Aakang abdi sekar di desa kahuripan. Bade miang ka kota. Teu lila torojol mak Parmi datang ti tukang manggul suluh bari ngarahu kacapean. Paumi eta saha neng? Ibu neng, tanya pamuda nu kadua. Sekalaras malih ka tukang. Katingali kumanehna indungna geus kolot, kotor jeung kucel. Sekalaras ngarasa era ningali kayaan indungna. Sanes Kang, eta mah pembantu nusok nyiapkeun sagala kebutuhan kuring, tembalna. Maknya indung kuring jiga kitu patut. Omongan sekalaras eset pisan keneh kupa. Kumak Parmi. Manehna teu nyangka anak anu diasuh ti leutik, dirawat jeung dipijit anyaah, tega teu ngaku kanu jadi indung. Mak Parmi ngerasa nyeri hate pisan. Ngerasa sedih jeung kuciwa ngadenge omongan anakna tadi. Batina ceuri. Mak Parmi ngeureunkeun langkahna, tuluy marehna ngarandeg. Mak Parmi ningali ti kajauhan. Sekalaras terus lempang, beuki lila beuki jauh. Mak, ieu jauh keneh, teu aya sora nu ngajawab. Sekalaras ngalieu. Manehna kacida reuwas, indungna teu nyampak. Nu kasampak sakeuring patangkala anu garede ngabadega. Ma, di mana mak? Sekalaras sabaraha kali nyalukan indungna. Tapi eueuh sasaha. Sekalaras kakara sadar yen manehna ayeuna sorangan kasasar di leuweung teu apal jalan balik ka imah. Sekalaras ceurik babelilihan. Manehna ayeuna sadar geus nyeri hate indungna. Doraka kanu jadi indung. Manehna ngarasa kaduhung sagede gunung. Tapi aya papatah, saeuh geus jadi bubur, teu bisa balik deui jadi beas. Kaduhung geus teu guna. Mang bulan-bulan sekalaras jeuri jeung jeuri. Akhirna si matana ngajadi talaga. Ari sekalaras robah jadi lauk arwana nu boga sisik herang alus kacida. Nu hirup nempatan eta talaga. Nepi ka ayeuna talaga eta masih aya. Anu katelah talaga warna. Talaga nu endah aya nu di leuweung. Pamirsa, sakitu dongeng ti simkuring. Mudah-mudahan aya manfaat dina carita tadi. Hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.